Pang kolong-kolongan tukang usap juga. Ayo tukang usap gini. Ayo. Ampun Kak. Bejane kukulay mah bisi nyawa Kak. Mantak nak sakola ke eta anak sini calondas. Eta tukang usap meuli lauk 50.000 dilepaskeun deui. Kolongan teh. Oh, ai. Lalu geus dilepaskeun deui, diusepan deui ka. Oh, ai. Lalu geus diusepan deui pan. Sakabal ngusepan lauk ti subuh sampai maghrib beak rokok 5 bungkus. Beak kopi 10 gelas, beak mie 10 mangkok. Ujikeun da. Sabaraha? Meuli lauk nama 50. Punang KBDH. Mantep mun cerdas mah eta jelema. Meuli lauk 50.000 bawa ka imah dipolahkeun kadaan.